Teruskan. Wa min al-ayah wa qala ta'ala wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing kompak Pak Udin Pak Mumuh siap kompak pangkoret-koret na umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana kala jenengan Kangjeng Rasul teh disambut ku maca sallallahu alaihi. Nomor kedua jaga di poe kiamat jalma anu tara nyambut kana jenengan Kangjeng Rasul bakal dijadikeun jalma anu suing di poe kiamat. Naudzubillahi min jalma anu suing teh atuh parepot nyebut memed oge naon cuma suing mah. Teu nyaho lah abdi mah. Maca shalawat sakali. Lamun urang boga 10 dosa anu ringan bakal dihampura ku Gusti Allah alhamdulillah. Maca shalawat sakali urang boga kajorean 10 kajorean bakal dihapus ku Gusti Allah alhamdulillah. Maca shalawat sakali bakal ditambah 10 rezeki ku Gusti Allah alhamdulillah. Maca shalawat sakali bakal dibalas ku Gusti Allah 10 derajat ditambah alhamdulillah. Maca sholawat sakali 10 dosa bakal dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hebat ke sholawat subhanallah. Maca sholawat sakali Allah bakal nurunkan 10 rahmat. Ay rahmat teh kasih sayang Bapak hayang teu dipika sayang ku Gusti Allah. Lamun orang dipika sayang ku pamajikan bungah teu Pak senang teu Pak senang teu Pak kajen teh eta salakina usahana teh hasil tapi pamajikan bunga mukana seru ceria bunga teh komo urang dipika sayang ku Gusti. Maca sholawat 10 kali Allah bakal nurunkan 100 rahmat. Maca sholawat 100 kali Allah bakal nurunkan 1000 rahmat. Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala hamba Allah umat Kangjeng Rasul umat kaula cek Kangjeng Rasul maca sholawat sampai ke ribuan ikhlas ridho karena Allah haram awakna jasadna asap asup kana neraka alhamdulillah. Subhanallah hebat sholawat. Bahkan saur Allah subhanahu wa ta'ala jaga di poe kiamat mun urang geus kapimilih ku Kangjeng Rasul mun urang geus kaaku ku Kangjeng Rasul mun urang geus kasapatan ku Kangjeng Rasul kajen teuing Pak Ode Pak Mumuh urang boga dosa sakolong langit boga dosa leuwih gede tibatan budak lautan eueuh nanaonang eta dosa anu sakolong langit lamun Kangjeng Rasul geus ngatepatan ka urang alhamdulillah. Siap maca sholawat siap? Siap. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni al hadis.
Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, "Man la yuhibbul ilma la khaira fihi." Wa qala al-ulama, "Wa imra'atun shalat wa zawjuha syahidun 'alaiha." Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil maka sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Udin cicing wae pamumu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illahu. La ilaha illahu. Ta eta teh doa sataran jang. Naon cenah Pak doa naon? Sataranjang. Sataranjang. Ai Bapak salamin apa? Udin. Iya ya. Pak Udin kene wae loba nya ngaran Udinnya. Pasaran heuh. Eta teh doa sataran. Cek Pak Udin ti mana ustad ulah sok lalagaan. Pribados menakna eta doa teh dina kitab I'anatul Talibin juz kahiji. Mun aurat urang alim katingali kumaha jin, maka baca heula doa nu bieu bismillahilladzi la ilaha illahu. Insyaallah aurat urang moal katingali kumaha jin. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tiada kata yang paling indah kita ucapkan pada malam ini. Apa Haji Hasan beserta keluarga dengan ucapan alhamdulillah. Membaca alhamdulillah satu kali, urang bakal diberi pahala ganjaran ku Gusti Allah 7 lapis langit 7 lapis bumi. Subhanallah. Maca alhamdulillah 2 kali, Allah bakal mere surga ka urang Pak Udin. Bager teh Gusti Allah. Bager teh Gusti Allah. Subhanallah. Menurut ulama ini kalimat alhamdulillah kalimat syukur. Maka munasabah Kang Cecep mun ku urang dibaca, Allah bakal mere pahala ganjaran, Allah bakal mere surga ka urang insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mangpirang-pirang masihan kanikmatan ka urang sadayana terutama nikmat iman sinareng Islam. Ulama tauhid menyatakan, ulama akidah menyatakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung bukan nikmat iman dan Islam, akan tetapi nikmat dilahirkeunana junjunan urang sadayana Habibanal Karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal nyiptakeun Allah Subhanahu wa taala alam dunia makhluk nu aya nu gumarayak di alam dunia, lamun Allah teh nyiptakeun nurna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah ngabadikeun dina 2 kalimat syahadat. Bahkan saur Allah dina Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad wallahu alam bimuradih. Qul huwallahu ahad sampaikan ku anjeun Muhammad ari Allah eta hiji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad sampaikan ku anjeun Muhammad ari Allah eta hiji. Mun ceuk bahasa urang Gunung Bunder, mun ceuk bahasa urang Pasarean mah oge sami Kacamatan Pamijahan. Ahad teh bahasa Arab, mun ceuk bahasa urang mah minggu. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkeunana dinten Senin benar, wafatna dinten Senin laras, hijrahna dinten Senin laras, termasuk nikah perdana Kangjeng Rasul beserta ibunda Siti Khadijah dina poe Senin Pak besi hoyong terang mah. Sehingga Allah ngabadikeun dina 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha terus kasebut teh Nabi Kangjeng Rasul. Masya Allah. La ilaha illallah. Terus Muhammadur Rasulullah.
rafa'na laka dzikrak. Saur Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bi muradih. Apabila namaku disebut kata Allah, maka namamu juga disebut Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipadalkeunana dinten Senin Aisyah memeh dinten Senin dinten naon? Dinten. Berarti posisi Kangjeng Rasul ada di nomor 2, Allah ada di nomor 1. Qul huwallahu ahad. Kabungkur urang sok sekolah di madrasah. Wahidun isnaini. Wahidun teh tuduh ka Gusti Allah Subhanahu, isnain teh tuduh ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu. Awas Pak Udin, ulah pasea. Pamumu ulah pasea awas. Cek si Ustaz Supadi kan penting dur apa dar apa dur. Lamun keur maca 2 kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar, lamun keur tahlil la ilaha illallah Muhammadur kade ulah dur kade. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah terus cek tukang ngaji alat, cek tukang ngaji nahu eta teh aya lafad anna teh tuduh kana nasab, maka ulah wa asyhadu anna Muhammadur tapi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Master seremonial, pengatur waktu, pemindah acara, MC protokol nu kupribados dihormati tu dimuliakeun, hadaratil mukarramun, para ajengan, para kiai, para asatid wal asatidah, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis taklim, para tokoh agama, para sepuh, para hujat, para tuh pemerintah timur, Bapak kepala desa beserta staf jajaran, Pak RT na aya alhamdulillah, Pak RW na aya alhamdulillah, Bapak RT, Bapak RW beliau yang punya wilayah masing-masing. Apabila Pak RT dan Bapak RW diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan amanah oleh Allah, tentunya kewajiban Pak RT eta manakala datang waktu pengajian rutin wajib eta Pak RT Pak RW ngumumkeun ngajak ka jamaahna. Lamun teu ngumumkeun dosa eta Pak RT. Semua pejabat itu sebentar Pak Udin, tapi dihisabna lila. Lamun teu tobat silahkan jadi pejabat, silahkan jadi RT, silahkan jadi RW, silahkan jadi kepala desa, silahkan sampai ke presiden, silahkan. Pejabat itu pas sebentar, tapi nanti di hari kiamat semua pejabat bakal lila dihisabna lamun teu tobat atulah makan nyalahkeun pejabat Pak Udin heula uruskeun. Benernya mah bener. Atuh ayeuna lamun Pak Udin memeh paeh jeung abdi memeh paeh teu tobat geus sarua dihisabna. Ngan urang mah insyaallah asal husnul khatimah Pak Udin. Moal lila dihisabna. Moal lila moal kebal paling 1000 tahun Pak Udin. Jangan dulu kemana-mana, kita saksikan yang satu ini. Bila bibir pecah-pecah, tenggorokan terasa kering, itu namanya kurang kajen Pak Udin abdi nginum. Punten Pak Udin abdi badan harus dia warnana cai naon? Cai bodas, cai putih teh cai yang sangat murah Pak Udin. Bagus Pak Udin. Terus, jadi cai putih teh cai bodas teh Pak cocok di kana beteungkeun. Tapi lamun susu Pak Udin teh cocok di kana beteungkeun. Sebab cucu mah cocokna dina dada. Nu matak awewe hei singgal ini susu narespeun Pak Udin geus kolot di kana susu gede mah. Baik kita nenen dulu. Alhamdulillah. Gedeung Pak Udin nenen. Gedeung aya susuna Pak Udin. Sebab dina kitab Quratul Uyun ki eno diatur lamun malam Senin nenen ngenyot susuna kanan heula. Lamun malam Salasa kiri heula aya. Lamun malam Rebo ulah. Cume ceulina doang. Ya, seureun eta budak. Bicara jelema ngarti eta budak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Yu urang doakeun ku urang sadaya para ustaz, para kiai, guru-guru urang sadayana butuh teu Pak Udin ka kiai. Butuh teu ka ustaz, nyaah teu ka kiai, resep teu ka kiai. Nah, urang lah mur abdi mah resep ka kiai teh resep nitah. Nyaah mere urang mur abdi ieu mah Pak Udin mur abdi. Urang di mah moal deh. Moal saeutik. Nyaah ngamplok 50.000 ke nyaah. Komo eta nu ngariung. Coba
Ulah gitu ya. Minimal bere rokok atuh eta usah kieu teh. Apa kanu ieu tap nang teh rokok topas bere. Nu ieu mah Samsu bere. Abi mah Pak tarang ngarokok di Samsu Pak. Berat di Samsu mah. Berat. Terang teh Pak di Samsu. Ji Samsu zikir sampai subuh. Karena berat Ji Samsu zikir sampai sebab di dinya ge aya 2 tilu 4 Pak Udin. 2 na salat subuh, 3 na salat maghrib, 4 na zuhur, asar, is. Jadi berat Pak Udin. Berat-berat ge kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala. Butuh ka kiai? Butuh ka ustad? Mun hajatan ieu ustad kiai teh datang sedih teu? Namun aya kamawatan ustad kiai teh datang sedih teu? Berarti urang teh kudu butuh, kudu hormat, kudu dedeh, kudu nyaah, kudu resep ka kiai. Minimal kajen teuing tara mere duit ulah sok nyeri eta ka ustad ka kiai teh tahan nepi ka poe kiamat tahan. Insya sok jawab Pak Udin kabehan lamun urang butuh ka ustad ka kiai ka guru-guru insya ngariung ka kiai aya nu hajat perkawinan khitanan aya nu maot manikeun mait nyolatan mait nguburkeun mait ngagotong mait ih Pak Udin mantap geus ieu ka kiai kabeh ulah kitu atuh sing sadar hirup teh paehan we atuh sakalian kiai. Jadi urang teh butuh ka ustad ka kiai. Masya Allah Pak. Lamun ayeuna urang teh aya ustad kiai rek di mana ieu syariat benerna urang ibadah ka Allah. Mangkana perhatikeun tah. Perhatikeun Pak Udin, ulah sok sare wae mun ngaji teh. Oh pancen lagi abi mah Pak Ustad cenah ge ieu mah keur ngagugurkeun kewajiban we. Teuing molor ge cenah ge. Yo atuh ditanya ku pamajikanna ngaji naon Pak? Atuh biasa we cenah Ustad mah ngaji biasa we lah cenah. Atuh nunutan ieu. Bahkan aya keterangan Pak Udin. Jelema anu ibadah salatna puasana loba kene nu salaba kali hampura tergantung ngajina. Lamun ngajina molor mah moal dihampura eta mah. Sebab datang ka majelis langsung molor. Ji lamun ngaji hayang lamun salat urang nu 5 waktu, puasa urang nu wajib nu sunah hayang dihampura lamun salahna. Tah ngajina teh sing serius Pak Udin. Molotot kos kieu tah. Tah kaarak eta mah geus kubuh urang insyaallah kewajiban bukan hanya sebatas asup ka majelis. Genah-genah sare tepi ka kere. Tapi aya si cek ulama Pak Udin, annau huwa tarkul maksiat. Sare ieu sok ninggalkeun kana maksiat. Nah, daripada ayeuna Pak Udin sare mendingan asup ka majelis. Kajeun sare ge. Atawa lamun ayeuna Pak Udin sare henteu ka majelis henteu. Nah, cek ulama mun sare mah salamat Pak Udin annaumu huwa tarkul maksiat ari sare ieu sok ninggalkeun kana maksiat nu tadina ayeuna Pak Udin rek ngomongkeun rek ngumpat rek ngabuka naon teh rek ngabuka aing batur ku ayeuna sare Pak Udin moal ngomongkeun bener moal ayeuna bapak-bapak mah kamuda anu tadina rek gapleh di posrona ai sare mah moal jadi eta gapleh nu tadina Pak Udin rek ngintip jahe haha janda herang ku ayeuna sare Pak Udin moal tulus ngintip jahena atawa teu ngintip pas Pak Udin jam 9 peuting aya jahe liwat molotot moal panona melotot. Tapi lamun sare Pak Udin insyaallah termasuk ninggalkeun kana maksiat. Itulah hebatna sare. Komo pa bulan puasa kamari mah mending sare. Di subuh tepi ka maghrib sare Pak. Kajeun teu salat johor asar maghrib kajeun. Keur puasa makan kajeun. Lebok ke moal ditarima puasana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Yuk orang doakan ku urang sadaya guru-guru urang para ustaz para kiai. Mudah-mudahan sing ditambi-tambi waktu panjang umur dina jero ibadah. Sing dicukupkan milik rezeki anu sadaya halal anu barokah kanggo ibadah. Mudah-mudahan guru-guru urang sadayana sing tambah barokah manfaat ilmuna, keturunana sing tiasa neruskeun indung bapana amin ya Allah ya rabbal. Mudah-mudahan para ustaz para kinutan
nu can pernah ataupun nasib bunga haji umroh mudah-mudahan sing nasib haji, mudah-mudahan sing nasib umroh. Amin ya Allah ya Rabbal. Pak Udin pamumu hayang teu munga haji, hayang teu umroh, geus daftar can. Kunaon? Teu boga duit. Sarua abdi ge Pak Udin teu boga duit. Ulah leutik hate, ulah lagu, ulah mamang nu nyekel nasib, nu nyekel rahasia teh lain para wali, lain nabi, lain kiai, lain indung bapak orang, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Daftarkeun diri urang ka Allah pan aya doana hayang teu sok geura rekam sok aminan Allahumma bihaqqil haramain wa bihaqqi jaddil hasan wal husain baligna ya Allah ila makatil musarrafati wa zamzami wal maqami wal mas'alil haram wa ilal madinatil munawwarati fi hadhihi sana bi qudratika ya qadir ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Urang singkatkeun ieu doa Pak Udin aya kalimat bi fi hadhihi sana menta urang nasib ka Allah ya Allah abdi hayang munggah haji dina taun ayeuna. Pas nu geblek cek Pak Udin teh cenah ge si ustad mah duit di mana aing eta doa jeung naon atuh Pak Udin fi hadhihi sana ya Allah abdi hayang munggah haji atawa umroh dina teu atuh iraha we dijawabna ku Allah kaharti teu kitu ya Allah abdi hayang mobil dina taun ayeuna apa eta Pak Udin atuh Pak Udin lamentana ieu tulisan Pak Udin pan lisan urang mah sumut urang maki enok loba doraka. Penta doa teh ka Allah hiji maca istighfar heula 1000 Pak Udin loba la ilaha illallah 1000 maca salawat la sallallahu alaihi Muhammad 1000 maca Al-Qur'an umpamana 1 juta kakana kieu Pak Udin ngadoa ka Allah ya Allah iya abdi hayang diijabah dikabul doa lain ku beuteng abdi lain ku tanaga abdi lain ku lisan abdi lain ku sumut abdi mah lisan abdi mah buruh loba ngomong ke batu tapi abdi hayang diijabah hayang didoa hayang dikabul doa teh ku Quran ku sholawat ku zikir suci teh Quran suci teh sholawat suci teh istighfar tah itu secara logis napa lamun ayeuna ngandalkeun ya Allah sumut urang kieu maaf sumut teh dah saruanya lamun ngandalkeun lisan urang rek urang nu loba doraka ka Allah jauh tak secara logis ngadoa teh kos kitu amin ya Allah ya Rabbal yakin teu da urang bakal ijabah yakin teu da urang bakal dikabul nah di saat ayeuna urang ngadoa Pak lain titah mikir-mikir doa tapi di saat urang ngadoa ulah putus ulah poho teh urang ka Gusti saur katerangan manda ghaflatal bihi fahuwa lakun sisa sajelma anu ngadoa putus poho hatena ka Gusti Allah fahuwa lakun maka doana dianggap heureuy ku Gusti Allah. Awas Pak Udin awas pamumu ulah salah persepsi di saat urang ngadoa teh lain titah mikir-mikir hati doa lain di saat urang ngadoa teh ulah poho ulah putus hati urang ka Gusti ipan pagawean urang Gunung Bunder pagawean urang pasarean lisan sumut ngadoa tapi hati inget kana paculun inget kana rumah piring inget can mandikeun budak inget kana leungit naon nya tah ulah kitu eta ngadoa teh usahakeun ulah tepikeun loba teuing teu ingetna ka Allah daripada inget ka Allah lobakeun maksimalkeun 75 lah umpamana urang sing inget ka Gusti Allah 25 deui inget kana sagala enak apa udin bener kitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan sadayana pribadi ngadoakeun ieu nu hadir penting ayeuna nu ikhlas nu ridho mudah-mudahan sing nasib bunga haji sing nasib umroh amin ya Allah ya Rabbal. Bunga haji lila umroh oge lila lamun can boga tah nu gampang mah Kang Cecep umroh abdi mah isukan ge siap ngabarakatkeun urang Gunung Bunder urang Pasir Salam umroh gratis siap abdi mah siap abdi mah tapi khusus lalaki hayang teu Pak Udin lamun hayang umroh gratis tayangan imah ceu jeung ceu roh jadi nah aduh jeung roh jadi umroh